Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna urang diajar perkawis dongeng. Dongeng teh ngaran salah sahiji golongan carita dina wangun prosa. Sakapeung sok kaselapan bagian anu dikawih-kawihkeun umumna pondok. Turun temurun jeung sumeberna ku cara lisan. Tara kapaluruh saha pangarangna atawa nu nyiptana. Nilik Wanda jeung Eusina, dongeng teh kaasup rekaan baheula. Patempatan anu jadi latarna mineng tetela gambaran kaayaan baheula. Tokoh-tokohna henteu manusa hungkul, tapi oge sasatoan, buta, atawa makhluk-makhluk sejenna. Kajadian caritana sakapeung karasa pamohalan, wangun rekaan heubeul, mineng ngolah siroka, pikeun mungkus tema. Lamun dipasing-pasing, dongeng teh aya sababaraha golongan. Aya opatnya di antarana hiji dongeng anu nyaritakeun jalma dina masyarakatna jeung sajarahna. Contona dongeng Prabu Siliwangi, dongeng Kian Santang, Syekh Abdul Muhyi, Si Kabayan. Tah, jadi dongeng nu nyaritakeun hiji jalma dina masyarakatna jeung dina sajarahna. Anu kadua, dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan siga si kuya jeung monyet, si kancil, manuk, tah jeung sajabana. Anu katilu, dongeng anu nyaritakeun asal-usul kajadian tempat. Siga dongeng asal muasal Situ Bagenit, asal muasal Gunung Tangkuban Parahu, jeung nu lainna. Nu kaopat, dongeng anu nyaritakeun makhluk-makhluk ciptaan bangsaning jurik jeung siluman. Contona dongeng kuntilanak, terus dongeng buto ijo, jeung nu lain-lainna. Dina dongeng aya unsur-unsur intrinsikna, di antarana hiji aya tema, dua palaku, tilu watek palaku, anu kaopat galur, anu kalima latar, kagenep amanat, katujuh pamohalan. Tah eta nya unsur-unsur intrinsik nu aya dina dongeng teh. Ayeuna simkuring bade ngadongeng. Engke bakal aya sababaraha patanyaan nu ku hidep kedah di eusian. Judul dongeng, Budak Hideung. Zaman baheula aya nagara anu geus narikolot. Raja jeung permaisurina geus parupus, balad-baladna geus roncong lantaran kaboyong ku musuh. Demi nu nuluykeun di dinya ngan putrana bae reana aya 7 istri hungkul. Nu unggal poe ngalalempreng ninuun. Pada kagungan papagungan ari anu pangalitna tacan tiasa damel. Saban poe ulin bae di pipir leuit atawa di kolong papanggungan raka-rakana. Etra putri bungsu teh henteu pisan dipika asih ku saderek-saderekna. Ari barang tuang sok bala kecerakan genepan bae. Putri bungsu mah paling-paling dipaparin sesana, eta oge aya nu nyaaheun ka putri bungsu teh nyaeta anu pangais bungsu. Sok rajeun barang bere, kitu oge susulumputan bae da sieun ku nu limaan. Demi putri bungsu nu matak teu dipika asih ku raka-rakana teh pedah teu tiasa damel. Goreng patut deui. Da sok ulin papanasan. Salirana hideung kuru, rambutna ngarambueug rintit. Raraina beureum balas kapoe henteu kawas putri raja. Ari raka-rakana mah nya gareulis nya palinter. Tuna eta putri anu 7. Kacaritakeun di hiji kampung eta nagara aya hiji rana tengah tubuh gabug teu boga anak, rea domana. Ari nu sok ngarit pikeun domana jeung nu sok ngangona nyaeta budak pulungna, budak hideung. Kira-kira umurna 7 tahun. Eta budak hideung teh datang sorangan, teu puguh inung bapana. Sasat ngadedetkeun maneh. Waktu datang manehna mawa 2 buntelan. Nu hiji di eusian pakeana, nu hiji deui basa inung pulungna kacai nyeseuhan disumputkeun di para. Budak hideung teh ku inung pulungna pohara diasihna. Lain bae dumeh dombana beuki rea, tapi ku daekanana. Kana pagawean awewe oge daekeun. Beuki gede beuki pinter. Lila-lila hiji mangsa budak hideung teh nyarita ka inung pulungna, kieu nya nyaritana teh. Ma,
kuring teh geus gede, geus hayang boga pamajikan. Syukur, ka emak bakal aya nu mantuan, cek indung pulungna. Wayahna emak kudu nanyaan ka putri raja anu 7, anu mana bae anu kersa ditikah ku kuring, cek si hideung. Euleuh ujang, urang teh kudu nalipak maneh, moal enya anak rahayat leutik nanyaan putra raja, cek indung pulungna. Ah emak mah kapan sarua itu jelema, urang jelema, cek si hideung. Nya, tapi harkat darajatna leuwih luhur itu. Yeuh mak, ulah mopo bari nangtung, gerak cobian heula bae, cek si hideung. Wogah-wogah oge kenceling indung pulungna init nyumponan kahayang anak pulungna. Mimiti kabumina putri nu cikal nya. Mimiti kabumi putrina nu cikal. Mimiti kabumi putri cikal. Sampurasunun, aya calik, cek si bibi indung pulungna si hideung. Aya, si bibi indung pulung si hideung, aya naon bi, cek putri cikal. Cek si bibi kieu, hampura bibi kan. Nah kunaon bi, pun anak nu hideung teh hayang gaduh pamajikan, kumaha agan kersa ditikah ku manehna. Nyi putri ngadeg bari nolak cangkeng ngagorowok. Kami kudu kawin ka anak pulung cacah hideung deui. Kelanan, kami eleng keneh. Tuluy nunjuk kaluar, meni bentik-bentik curugna. Omongna kaditu geura balik, maneh ulah ka dieu-dieu deui. Si bibi balik bari rambisa. Datang ka imahna ditanya ku si hideung, kumaha hasilna mak? Jawab bari rambai cimata, duh ujang, lain bae ditampik, tapi emak dicarekan sarta diusir. Ku putri nu cikal mak, cek si hideung. Heueuh. Jamak sakitu mah mak, ayeuna mah cobian ka putri nu sanesna. Kenceling deui si bibi indit. Ayeuna ka putri anu kadua. Sampurasunun, cek si bibi. Aya si bibi indung pulung si hideung, aya naon bi? Hampura bibi gan, nah kunaon bi? Anak pulung bibi nu hideung teh hayang boga pamajikan, kumaha agan kersa ditikah ku manehna. Hah? Bibi teh nanyaan yeuh. Bibi teh kudu nalipak maneh atuh, moal enya cacah kuricakan nanyaan putra raja. Kaditu geura balik ulah datang deui ka dieu. Nya kitu deui, putri nu katilu, kaopat, kalima, jeung nu kagenep pada nampik jeung nyarekan. Ayeuna anu katujuh. Sampurasunun, aya calik, cek si bibi. Aya si bibi geuningan, aya naon bi? Anak pulung bibi anu hideung teh hoyongkeun boga pamajikan. Kumaha agan kersa upami ditikah ku manehna? Bibi teh nanyaan. Leres kan? Nyi putri teh ngahulang lila pisan. Dina manahna, aing hirup sorangan, dulur-dulur eueuh nu nyaaheun. Mending aing boga salaki, kajeun ka anak pulung cacah sarta hideung da sarua pada jelema. Kumaha agan kersa? Cek si bibi bangun teu sabar. Cek nyi putri, lamaran bibi ku kuring ditarima, mangga. Nuhun agan, ayeuna pisan urang ka imah bibi. Tidinya si bibi bari ngagandeng nyi bungsu. Balik ka imahna, nepi ka imahna, tuluy nyi putri disiraman, diruruan, dikasayan, cenggelek. Jadi putri geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina sarta geus sawawa, panganggona hurung herang. Si hideung atoheun pisan, tuluy ngomong ka indung pulungna, pokna, "Ma, mun kuring kawin di dieu moal hade, sabab caket teuing ka saderek-saderek nyi putri. Ayeuna mah nyieun lembur anyar bae, anu tebih ti dieu," cek si hideung. "Hade ari kitu mah, kumaha maneh bae?" cek indung pulungna. Si hideung naek ka para nyokot buntelan nu dibunikeun tea. Bring tiluan arinit ningakeun lemburna. Sanggeus leumpang 3 poe lilana, wates nagara geus jauh kaliwatan, breh aya tegalan lega kacida. Di tengahna nganjuring kining batu sagede muning. Si hideung muka buntelanana, horeng eusina teh waluh batik sagede hulu. Eta waluh kumanehna dibantingkeun kana bata teh brai beulah.
Jengglek si hideung jadi satria kasep. Jeleg nagara jelema pahibut pasarame ku nu daragang jeung nu baralanya imah parekpag karaton agreng ngajenggleng. Hayula lebet da ieu teh tempat urang cicing, ceuk satria. Sanggeus caralik dina kursi gading, sarsor nu nyuguhan, bedega munggah pabaliut ku rea-reana. Kamana ari anak pulung emak Raden? Ceuk si bibi ka satria. Kapan ieu emak? Hideung teh nyamar. Ceuk satria. Rupa nu aslina mah ngaran kuring teh Mas Pangeran Danuwarsa. Kuring teh putra raja. Ibu Rama geus parupus, ngaranna geus Carem. Ari nagara ieu naon namina? Ceuk Nyi Putri. Ku engkang rek dinamian nagara Cihideung girang. Sae. Gancaning carita tilu poe ti harita di eta nagara pesta rame kacida mestakeun ngistrenan Pangeran Danuwarsa jeneng raja sakalian nikah ka putri Nyi Arumsari. Ibu pulungna jadi sesepuh di karaton. Tah, sanggeus hidep ngadangu eta dongeng, aya sababaraha rupa pertanyaan. Naon temana eta dongeng? Nomor kahiji. Nomor kadua, saha wae palakuna? Nomor katilu, kumaha watek palakuna? Jeung nomor kaopat, kumaha galur caritana? Nomor kalima, di mana latarna? Nomor kagenep, naon sih amanatna? Jeung nomor katujuh, sebutkeun pamohalan-pamohalan dina eta dongeng.